anjing sia sakare. Iya sih sakare. Iya sakare. Keluar kamu deh. Ayo mana? Orang di kanan ku Kimron. Mana? Tuh, temu tuh. Ari mana ku naon sade? Teuing si Kimron yo ka ada ka urang. Ayo anjing. Cicing dong sia tong ikut campur masalah aing anjing kadis. Sabaron. Nyari taron naon. Cicing aing geus kereta ku bedog anjing. Sabar. Anjing sale dibun ka kieu anjing. Dun, urang mah heureuy atuh dun. Lain heureuy anjing lu kitu mah. Ron sabar. Geus ron maneh ron. Ron naonan ron. Iya anjing. Geus ron naonan ron. Geus ron. Geus. Mana sabaron. Sabar. Geus ron. Tudun aing teu ngeuna anjing. Mana wewe aing kitu-kitu wae. Ade anjing. Geus sabar dikula. Sia naon ieu atuh. Lu dengeureuy urang mah dengeureuy anjing. Geus. Geus ron. Istighfaron, mana sabar, geus sok, geus santai ron, santai, relax. Anjing, aing jadi jauhan, geus ron, mana geus, sabar ron. Turu ya tuh. Kumaha ieu? Lain heureui anjing atuh. Heureui. Geus. Ron ieu sabar, sabar santai. Sok ieu naon ieu caritana naon ieu kumaha ieu? Jadi kieu Dun, caritana teh. Perkenalkeun ngaran urang Imron. Geus teu kudu perkenalan sia teh Ron. Heueuh. Tiap kali urang boga ka Bogo jeung deket ka awewe, sisade sok ngaganggu wae. Ajib. Mari loba awewe ron. Dun, loba nu ngomong urang ganteng. Sin Bram. Aku obat teh ya ron. Ganteng mana ron euy? Simbrai. Ganteng mana ron euy? Tah, si ieu jelema ka 170 anu ngomong urang ganteng. Loba nu muji urang ganteng. Jadi urang memanfaatkan kegantengan urang. Tapi ketika urang deket ka awewe, sade sok ngaganggu urang wae. Gua job. Harapan lo. Anjing awewe gulis gitu weh. Cing, sade kurang. Ah. Oh, bonang we kurang.
Neng, tadi ninggal di situ. Neng ngalangkung bede manis. Sana mina manis. Rizka. Oh, Rizka manis. Rizka si bapak ayah? Aya. Ayah? Oh. Itu ke mana si bapak? Aya we di Oh, iya. Ron, mana Cager? Ngomongna budak saya dirawat di rumah sakit. Emang majikan, kumaha Cager? Oh, nyai mana tegas pisah, nyai. Oh, Aduh, dah. Urang sok diakun udah wae ku si Sade. Jadi pendekatan urang ka awewe teh gagal wae. Unggal-unggal si Sade teh kitu, Dun. Ya, kan ayeuna kan siang keneh sampai 6:30. Apa aya acara moal? Mual. Udah ngebasok beranak ya? Ayo, siap. Yalah. Ini basok beranak saha parajinanya? kasih Kimron kemana, euy? Ketangan teh eueuh. Tah, Mia, Wah Imron di pasien dua pilihan. Bade baso beranak atau napi seblak, nu simpel. Terserah we, Terserah, terserah wae. Tadi ieu cepet kanu sendal Lah nepin. Nyelak kieu di. Iya, paingan. Bron. Si lain teh boga pemikiran ieu budak. Jeung modal di. Rewel di. Mata kasihan teh gara kawin deui atuh. Aduh, dah. Sanes, nyaku. Oh, ya. Urang kesel, Dun. Geus diakukeun duda. Jadi urang gagal ngadeketan ka awewe. Pin, nuhun heuh. Ieu jeung maneh? Siap, Sade. Engke aya job deui bejaan urang. Siap lah. Kela, hari mah eta kenon eta. Gedang, Sade. Amis. Ya Allah, enak mah orang balik ah. Ayo. Nu paling parah mah lain diakukeun duda, Dun. Tapi iya kelakuan si Sade nu paling pika keheuleuan mah. Akhirnya, ya lamun misalnya jantung jeung Imron, resikona hoyong per hari, per minggu atau napi prestasi. Hari. Per hari. Lamun per hari mah kedah sareng tukang parkir atuh. Rencana engke bade ka mana? Akhirnya. Emang heula. Emang Ron. Iya obat anu butuh kumaha teh? Beuh, cerok teh manis ya. Ampuh pas jeung penyakit kelamin mah. Iya teh, si Imron gaduh penyakit kelamin. Borok pas palawanganana. Ih. Sugan tetep bodoh. coba bayangkeun, Dun, urang dituduh boga penyakit kelamin. Borok pas palawanganana. Sok awewe mana nu daekeun? Urang emosi pisan, Dun. Teu keunah dikitu-kitu wae ku kalakuan si Sade anjing tah. Terus urang merenung, kudu dikumaha si Sade ku urang. Aing Ron. Nah, mana teh apa deui euy? si An anjing. Oh. Tah kitu, Dun, caritana teh. Oh gitu Ron. Heeh. Sia sadaya heureuy teh kaleuwihan atuh. Dun, lamun si Imron mau ka Bogoh,
Malam minggu orang mau batur nyabun nan motor. Motor udah nyekeun sade. Namun misalnya kumaha orang deket cing maneh, orang mau kawin jeung maneh. Ayo turun. Jik. Ya wae ah. Saya ini mandi lah. Dun, eta bedaun datang beri di bawah tuh. Don, manina bareng euy.